kahiji nyata syukuran anjeunna teh sabada nikahkeun anu janten putrina. Berarti kinten-kinten jam 10-an di akadan alhamdulillah lancar bari salama di aya wagelan naon-naon. Tapuasa kituna mugi-mugi kahiji ieu karsana jeung teramakna karsana Kang Eji anu nikahkeunana mugi-mugi nya anjeunna itunya di dunia singkeng kabarokahan di dunia singkeng di akhirat singkeng kebahagiaan pada hakikat ya Allah anu maha kawasa wasilah supaya lantaran anjeunna nikahkeun anu janten putrina teh muga-muga wae anjeunna berikut janten keluargana sing diparoskeun yuswana atuh disarihatkeun salirana dilancarkeun milik samarikina diberikan tina mangrupi-rupi balahina terutama jaga jaherat wasilah nikah kena janten putrina teh sing kenging kebahagiaan di Gusti Allah anu maha kawasa sabab kenging sajalmi nikahkeunnya janten putrina mangka ku Allah anu maha kawasa bakal makutaan mungkin di kiamat kalawan makuta kitu kamuliaan taya ge mugi-mugi nya kersana Kang Eje wasilah tukang lantaran nikah kenal jantan putrina kahiji singkeng kabarakahan di alam dunia terutama singkeng kebahagiaan jagat di akhiratnya amin ya rabbal alamin. Atuh nu kaduana nu ditikahkeunana nyata karsana neng Lisnawati gitu nya kita lepat ka karsana Kang Dedi. Alhamdulillah kinten-kinten jam 10-an di akadan puasa kitu mah doa teh urang sadayana nya mugi-mugi di kasana nemerisna kana kasana Kang Dedi urang cigobernya mugi-mugi kitu anjeunna sing diawetkeun nya duriatna kitu nya sing diawetkeun di jodohna kali kitu mugi-mugi anjeunna sing dipasihan yuswa anu barokah atuh rezeki anu melimpah wasilah supaya lantaran anjeunna nikah mudah-mudahan sing tampi istiqomah dina ibadah kalitik itu mugi-mugi ya Allah anjeunna sing enggal-enggal kitu nya dipasihan turunan anu saleh akan api salihah sababnya bapak sadayana da sabana nikah nu ditaroskeun teh wong urang penak sangarencangan panu ditaroskeun teh bati naon nyata turunan nya lamun urang atas nikah ditaroskeun teh nyata bati nyata turunan terus gari sabaraha hiji cenah bati kitu banyak bapak sadayana sugan ieu mah tos kapreser sabaraha hektar ieu serah henteu nyapa sadayana nu ditaroskeun teh nyata bati nyata turunan teh mugi-mugi nya karsana neng Lisnawati mugi-mugi ya Allah urang doakeun ku urang sadayana sing enggal ngakaduhan turunan anu saleh anu salihah amin ya rabbal alamin. Kalitik itu atuh mantanana dina ngalaksanakeun rumah tanggana pamugi ya Allah mesin kana batin kana rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah atuh ulah amprok jeung sorog mata kagok babangga anu mata kese jeung perkara anu mata cela anu kaduhung sangsara jeung cilaka pamugi dina rumah tanggana ya Allah nya mesti ngajantankeun rumah tangga tunggul pangauban batang pangutanan gitu badaria tegasna mah mudah-mudahan dina rumah tangga nanti kitu sing barokah sabab sautang jeung Rasul geuning akan itu barokah rumah tangga teh barokah jelas bapak sadayana nya Kang Dedi ya sababnya rumah tangga insyaallah yakin bakal barokah sabab bakal bertambah itunya bertambah nikmatnya sare pan biasana anak kita ukur simut ayeuna mah janten simut ramuan nambahan kanikmatanannya nambahan di bapak sadayana larasan rezekina asa rezeki sorangan jadi rezeki duaan yakin bapak sadayana sabab dia ngarumah tangga insyaallah barokah malahan mah geuning dina rasan ibadahna oge dilipatkeun ku Allah 2 rakaat nyata anu rumah tangga dibandingkan jeung 70 rakaat saikana eta anu 2 rakaat anu rumah tangga ieu kabarokahanna sareng deui sababnya urang bergaulna nya bapak sadayana ya bergaulna sareng bojo urang kitu nya insyaallah pan ngajadikeun ganjaran sabab nikah teh ibadah
Kan ibadah teh geus aya 3 hiji ibadah karasana ku urang genah, kadua ibadah karasana ku urang wegah, katilu ibadah teh bapak sadaya karasana ku urang nya. Ibadah genahnya kawin bapak sadaya ibadah hawana wegah salat. Salat teh yakinnya bapak sadayana wegah urang ngalaksakeunana. Komo subuhnya bapak sadayana aduh masih kena tuluh, atuda tiris, atuda ogah sadayana. Ibadah anu paling mudah adalah sholat 5 waktu. Ibadah anu paling nyaah adalah sodaqoh. Nyaah eta sodaqoh sadayana. Boga duit kitu 5.550.000 karojol keuneuh ieu meneta di man mauludan mun dina mauludan bapak sadayana cik eta dipasikeun ku urang 5 juta na ka panitia atawa 500 na 50 na 50 saking punya bapak sadayana malahan 50.000 asa gede teh dari saking punya nah bapak sadayana dina rasan sodaqoh. Kaya ibadah anu paling genah adalah kawin. Urang bapak sadayana bergaulna sareng anu jantan bodoh insyaallah bakal diganjar. Man masa imro'atahu falahuma ismuna hasanah. Jalma anu nyatakeunnya eta lalaki nu nyata kitu imro'atahu ka bojona nyabak urang menangnya nyabak ka bojo urang. Falahuma ismuna hasanah mangka tetep nu nyata jeung nu dicabak teh meunang ganjaran 20 kalusan. Berarti rumah tak sing minang urang cubuk cabak teh nya supaya gede ganjaran sadayana. Kang Dedi alhamdulillah cukup cabakna oge jadi ganjaran. Nyabak naon-naon eta mah kitu tarsa urang meureun nya kira-kira anu mata genah dicabakna sadayana. Mana bae nyabakna urang jeung nu dicabakna oba dua-duana menang kehalusan 20 kehalusan sakali nyabak 2 kali nyabak wah sadayana nya lumatak lamun urang hodong loba ganjaran sing minang we cukup cabak sadayana nya kasabab biah nyabakna ka bojo bapak sadayana ngajadikeun kitu ganjaran. Ieu masyaallah barokahna dina ngalaksanakeun urang naon rumah tangga jadi bertambah nikmatna bertambah sare oga asal tolongan jadi duaan berarti bertambah terus deui masalah rezekina ge bakal bertambah penilaian ibadah bakal bertambah beban kewajiban oge bertambah ya apa sadayana. Ieu mugi-mugi ya Allah ieu dua mempelai anu namanya ancur dina kancah rumah tangga di lautan masyarakat mugi ya Allah sing biasa melaksanakan dina sagalanya kewajibanana masing-masing amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku maksa kalau salajengna ieu karsanakan ece sajabi syukuran sabada nikahkeun anu jantan putrina teh syukuran ka Allah anu maha kawasa tina mangrupi-rupi kanikmatan baik nikmat ageung atanapi nikmat alif kitu nya lahir oge batin anu paratos kalau urang sadayana nya ieu kanikmatan ti Allah. Upami kurang di etan moal tiasa kaetan mun dituliskeun moal tiasa katuliskeun saking kuseueur seueur kanikmatan ti Allah. Cobalah bayangkeun ku urang teh enjing urang nepi ka senten nikmat hiceup nya bapak sadayana masyaallah hiceup urang nikmat tapi lamun urang gara coba lamun teh enjing terbiasa ngiceup gara-gara kapeuleunan masyaallah ieu basa sadayana itu bujang-bujang sadinten basa sadayana sajang oke geus karasa nikmat karasa madarat ku urang ti sabab biar urang sehat bapak sadayana masyaallah kanikmatan ti Allah maka wasa mun diatan muat tiasa kaetan mun dicatatkeun ku urang muasa tiasa kacatatkeun saking kuseueur-seueurna ieu kanikmatan bapak ti Gusti Allah. Nikmat ngalengkah, nikmat nyabak, nikmat mencak, nikmat nyapek, nikmat kuping, nikmat ngiceup, nikmat ngangseut nya bapak sadayana. Ieu kanikmatan ngangseut teh bapak sadayana ti Allah anu maha kawasa kitu nya. Ieu teh peryogi ku urang teh naon disukuran ka Allah bapak sadayana. Kumaha nyukuranana atawa naon anu kedah disukurkeun ka Gusti Allah? Ijraul a'dha bimardatillah wa ijraul amwal biha. Keur ngalaksanakeun syukurna ka Allah nu Maha Kawasa
bapak sadayana gerakkeun ku urang, gunakeun ku urang, gawekeun ku urang anggarota milari dina ridona Allah anu maha kawasa sampean ningkahkeun bapak sadayana kana kasayang sapartos ayeuna ngalaksanakeun tolakul ilmu anaka napi rutina bapak sadayana nya anakah ditangkoskeun ku urang ngalaksanakeun ningonan bapak sadayana nya beli minta urang teh waktu mimana teh ararangka sadayana nya waktu ningonan bapak-bapakna ibu-ibuna eta teh naon nandakeun syukur kana sagala kanikmatan paparinti Gusti Allah nya apa sadayana tagerakeun ku urang angka urang bapak sadayana sampean panangan soca kupingkeun asana bapak sadayana ieu cepil urang kana pirang-pirang ka saya itu nandakeun syukur hakikat ka Allah anu maha kawasa aya kersana Kang Eje saribet sakulawargi nya eta dina ieu waktu sedang ngalaksanakeun syukur ka Allah tina mangrupi-rupi kanikmatan bae nikmat agung nikmat alit pamugi dina ngalaksanakeun syukuranana mesti dina pangumpul Allah anu maha kawasa wasilah cukang tarang ngalaksanakeun syukuran ieu kersana Kang Eje saribet sakulawargi nya mugi-mugi arajeunna sing diparoskeun yuswana atau disarihatkeun salirana dilancarkeun deui sareng rezekina kabeh dina mangrupi-rupi balahina terutami bisa jaga di akhirat wasilah ngalaksanakeun syukuran dina ieu waktos kitu nya sing kapada kasayanana amin ya rabbal alamin atuh syukur ka Allah nu maha kawasa ieu kersana Kang Eje dina nikmat iman ugi nikmat Islam alhamdulillah ya basadayana ieu kersana Kang Eje nu jadi paparinan kagiatan iman Islam naon cirina bapak sadayana ngalaksanakeun syukuran da upami teu aya keimanan jeung kaislaman ieu teh moal pikieunan kersana Kang Eje teh sabada nikahkeunna teh moal ngalaksanakeun syukuran sabab biah bapak kiat iman jeung Islam anjeun da ngalaksanakeun syukuran ka Allah maha kawasa syukur tina nikmat iman oge Islam ieu mugi-mugi ieu kersana Kang Eje saribet sakulawargi umum anu sami hadir niata urang sadayana sedang ngalaksanakeun syukur ka Allah nu maha kawasa tina nikmat iman oge nikmat Islam nya pamugi wasilah disyukuran dina ieu waktos mesti dipaparinan kakiatan iman oge Islam wasilah sing tiasa nya tambah istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah terutama pisan nalika dipisahkeun ruh sareng jasad pamugi ieu kaimanan sing kadana kagaduhan kita maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin sabab Sayyidina Ali pang nikmatna gitunya kanikmatan anu paling pohara nalika dikaluarkeun ruh tina jasad disarengan iman sinareng Islam teh nya bapak sadayana atuh salajengna bapak sadayana dina ngalaksanakeun syukur ka Allah nu maha kawasa nah rupi ieu pengorbanan gitunya kersana Mang Eje saribet sakulawargi gitunya yang gua ngalaksanakeun syukur ka Allah anu maha kawasa gitunya dianggo ngawalimahkeun al jantan putrinya ieu teh ngabidinya al jantan putra itu kersana Kang Eje teh da masyaallah upami ngetan kana modal masyaallah bapak sadayana ageng ieu biayana gitunya naon ieu teh daya lintang ngabibing hanu jantan putra terutama pisan ngalaksanakeun syukur we ka Allah tadi nakang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakuasa kituna mugi-mugi nya bapak sadayana ieu nadupi anu tos dikorbankeun ku anjeunna belaan anjeunna gitunya nu aya diolahkeun teu aya disiar pamugi-mugi ya Allah yen nu dianggo ngalaksanakeun syukur ka Allah mesti dina panggul Allah anu maha kawasa gitunya paling begitu wasilah yang melaksanakan syukuran hakikat ka Allah maha kawasa harta banda anjeunna anu panakeun diimpakeun beusing enggal-enggal kagentosan ku rezeki nu langkung barokah terutama pisan jaga di akhirat sing kapana kitu kasayanana nya amin ya rabbal alamin sayananya sabab ieu harta banda anu bakal nulungan ka urang teh sadayana harta banda anu diimpakeun dina jalan kasayan apa sadayana insyaallah sadayananya bari ageng eta mah alif kumaha kaayaan urang jeung kumaha ailasan urang kin mah rasa nyakal bapak sadayana lamun urang geus ngajolopong bapak sadayana nyirah kareng cek paribasana urang seueur harta banda urang teh bakal rasa nyakal lamun urang teh daek impak teh daek sedekah teh ayeuna
Ayo puasa kituna sakali deui nya sagalanya ieu pengorbanan karesanakan eje itu saling sakula wardi bae nu ageung anu alit anu dianggo ngalaksanakeun syukur hakikat ka Allah takdim ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya kasabada nikahkeun janten putrina pamugi ya Allah ieu persadaqahan anjeunna pengorbanan anjeunna sing dina pangabul Allah nu Maha Kuasa didunca sing enggal kakantosan kudu langkung agung langkung barokah terutama pisan jaga diharap gitu sing kapan kasayanana atuh bapak sadayana kersanakan aja syukur ka Allah nu Maha Kuasa dina mangrupi pakasaban gitunya pakasaban anjeunna tani atana pitula kuli gitunya kasab anjeunna atana pi icalan apa sadayana mugi-mugi ieu pakasaban anjeunna berikut jantan keluargana gitunya berikut ieu pakasaban jantan saderekna gitunya oke berikut pakasaban jantan mantukna dina ieu waktu saja syukur ka Allah Maha Kuasa terupi pakasaban anjeunna anu parantos dibakukeun gitunya dibiasakeun ku anjeunna ngalaksanakeun kasab gitunya milari siswa sareng nafkah kanggo jantan keluargana mugi-mugi kasab anjeunna ya Allah sing dipaparinan kalancaran gitunya kali aya dina kabarokahan gitunya muntanina mudah-mudahan sing tabih barokahatanina atuh icalanana moga-moga ya Allah sing tabih barokah icalanana atuh kula-kulina ge sami mudah-mudahan sing dina kalancaran alih dina kabarokahan kalih mantenana mudah-mudahan ya Allah sing dipasihan kesehatan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke atuh urang tawasulnya ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke nya ka keluargana, ka para sahabatna, oke ka para tabi'in, oke ka para tabi'at, oke ka leluhur Tuan Syekh Abdul Qadir, Jailani, oke ka para alim ulama, guru-guru urang sadayana anu parantos aya di alam barjah kitu nya. Dina ieu waktos kitu saja isol doa kitu ka panjenenganna kitu guru-guru urang sadayana pimpinan badi jamre kitu pala kitu nya. Kitu persana ka Kanjeng Hatam artinya guru-guru urang sadayana kersana ka Haji Ridwan atuh nu nama bisa sadayana kersana Haji Mantuju anu nama ngantun sadaya soal doa pangantenna oge guru-guru urang sadayana we ge mah aya di mana bae kitu nya bae anu di dieu atuh di kampung atawa di kota sadaya soal doa kitu pangantenna oge kawan kumpul wabil khusus ieu nya ahwa kumpul ti pihak Syekh Maksad Sajid sakulah lagi tiap kersanakan eje gitunya itu ka ibuna oge ka ramana ka aki ka nini ka sadare ka nu parantos aya di alam larja oge teh pihak nya bojokna nya saja isol doa pangantenna oge teh pihak mantu pangantennya masadayana nya saja isol doa kitu pangantenna mudah-mudahan aranjeunna ieu aya di alam barjah gitu itunya arwah kubur Sayyidul Maksad Saribit Sakula Wardi parantana ayana di alam barjah sing dipupuk rahmat Allah kalimat kirah di Allah Maha Kuasa sing dilalunginakeun di alam kuburanana sing dicampadakeun di alam kuburanana kali kaangkan umatna junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling begitu moga-moga anteunana ayana di alam barjah kitu sing tampi tapi kabahagiaanana atau umum nama arwah kubur gitunya anu sami dia ngumpulung dina waktos arwah kubur warga masyarakat Masjid Jami Mekahul Falah umumna pisan jamil muslimin wal muslimat anu parantos aya di alam barjah dina ieu waktos saja isolatu kitu kamaranteunana mudah-mudahan aranjeunna ayana di alam barjah sing dipupuk rahmat Allah kalimat firah ti Allah anu Maha Kuasa amin ya rabbal alamin. Kali urang ngangkat-ngangkat barokah syafaat Kanjeng Nabi, barokah karomati para wali, barokah maunati para alim ulama, oge nuati ahli kubur, pamugi ya Allah nanggupi ieu pamaksadan kersana ka eje saribet sakula wargi, sanaos teu kalisankeun akan nabi kaijabkeun ku jisim abdi, urang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Kuasa, mugi-mugi musim enggal-enggal aya dina ijabah Allah anu Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Sagitunya nu kagikeun wassalamualaikum